Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana kelas 8 MTSR Ikhlas. Perkenalkan nama Ibu Daimah Tasadiah. Ibu dipanggil Bu Imah. Ibu ngajar bahasa Sunda di kelas 8. Kumaha sadayana, kabarna saya sadayana. Ya, pentingnya ibu nganggo aplikasi ieu. Entah kan abi ibu katingalina wajahna kicilaunya, tapi iya lain iya efek aplikasi. Ya, jadi tong kaget ngaman kayak kepat-tepang jeung ibu. Kumaha sadayana atos gaduh buku LKS ieu. Kudu gaduh sadayana nya. Ya kayak orang belajar make buku LKS ieu. Nu teu acan gaduh sok mangga angkat ka MTS minta ka tugas di MTS nya kudu gaduh heula nu ieu. Oke, lanjut ke materi aja langsung ya. Kamu bisa buka halaman 3. Kamu bisa tahu kawih itu apa. Kawih teh salah sahiji karya sastra anu aya di daerah Sunda. Nah, sok silih dibaca. Kawih teh mangrupa hiji istilah anu geus lila dipikawano ku masyarakat. Nah, materi yang kamu bisa baca memperdalami kawih itu apa, lihat di halaman 3 di LKS kamu. Nah, sekarang ibu mau ngasih contoh salah satu kawih. Kamu bisa dengar, oke? Ini dia kawih berikut ya, adalah kawih yang akan ibu kasih contoh ada di buku kamu. Simak, oke?